aja lain sholat lah bisi maut di dia kumaha ganti cek berjamaah aku sholawatan siap siap eling eling umat muslimin muslimat hayu orang sholawatan ka Kanjeng Nabi Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi ya kunaon nu di tukang cicing bae ieu teh hah ditutungguan si akang teh kumaha sok atuh ceu kumaha itu si ece teh sakali deui Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatin wa nuril absari sahbihi Allahumma sholli wa sallim mubarik abang kana hujan nilaleuleuh si aja tah eta sholawat teh ibu lamun gaduh panyawat gaduh kanyeri sok usapkeun kana nu nyeri usapkeun kana hate bilih aya panyawat hate ibu anu gaduh rorombeheun usapkeun kana dampal sampeana insyaallah bakal leungit jeung suku-sukuna nini anu geus peot pek usapkeun insyaallah moal jadi gadis deui ibu ngahudangkeun salaki ngahudangkeun budak subuh-subuh teh sok sholawatan tah dina cepilna Allahumma sholli ala sayyidina tah hudang keneh ibu ganti ulah ku sholawat harewaskeun dina cepilna Allah 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 dah tek maot eta da kebiasaan ibu-ibu orang dia masih kana teh ngahudangkeun budak subuh-subuh teh di banyur saember budang budang lain udang kalau kabaeud aja parum lampu ieu teh naon cek katingali keneh abdi ada nami abdi mah Nais Nurjanah cahaya surga misalkan dek di mana-mana oge angger bercahaya an tadi bapak MC teh rada keliru gitu ti iraha nami abdi aya Sitian kan bae Hadratil kiram wal mukhtaram para alimil ulama para ajengan para ustad ustazah khususna kersana guru-guru urang sadayana anu nampak hadir dina ieu tempat urang doakan mudah-mudahan marantana masing sarehat masing dipanjangkeun yuswana dibarokahkeun ilmuna amin ya Allah ya Rabbal ibu osok ngadoakeun ajengan osok ngadoakeun kiai unggal abdi ceramah di mana-mana pasti sok ngelingan ka jamaah teh nu namina ajengan kiai kudu didoa pangheulana didoakeun teh sabab ibu kabutuhan ulang sagalana ngadatangan ka saha kiai tahlilan ka kiai nujuh bulan esok atuh kan eta teh di mana nu nyora teh kata-kata tempo
Ari dia marah sok aja ngaji teh pinuh jamaah. Bahkan nu hadir lain jelema unggul kan. Jurig oge ngali nu hadir. Ngan bedana jurig jeung jelema mah ari jelema resep cicing dinu caang tah belah dia. Ari jurig mah dinu poek. So itu lo baca licing dinu poek berarti nu kitu teh nyumput akang. Maknya jurig di karopea. So, sekali deh tahlilan kakiai 7 bulan opat bulan kasurupan benar ecek sok diurang yang geratak teh aya nu kasurupan eueuh nu neang preman pasti neangna ka imah saha kiai. Sekali deh tahlilan kakiai 7 bulan kasurupan kamautan ngelatkeun mayit ngadoakeun mayit ngagotong mayit. Astagfirullah. Emang di dia ustaz jasa ngagotong mayit aja cek si akang eta. Allah ya Karim sampai orang digubrakkan ke alam dunia tapi kan ninggalkan alam dunia urusan lain jeng RT urusan lain jeng RW urusan lain jeng kepala desa tapi jeng ajeng bangkaning ganti na ajeng ngantehes. Ayeuna ibu masantrenkeun budak mang tahun-tahun hirup di pasantren belum tentu bisa ngagantikan kia. Tina kumargi sakitu orang doakan guru-guru orang masing paranjang yuswa tur sehat amin. Ya abdi dipika hormat ibu-ibu anu cantik jelita mirip artis sinetron Andin dina film Ikatan Cinta. Bapak-bapakna anu ganteng gagah perkasa mirip presenter 4 mata siapakah dia. Sanes abdi nu nyarios si Ucu. Ante hilap pemuda, ayah pemuda ya. Paling mana pemuda? Dinu poek teh diriwah aja. Pemudina ayah pemudi, gadis ayah gadis. Paling mana gadis calikna? Nan sakedik geuning gadis nama. Abdi bade berpesan ka para gadis Bu Uyos. Wahai para gadis, jika kalian ingin mencari calon suami maka carilah calon suami yang seperti satpam. Kenapa satpam? Satpam mah perumahan oge dijaga apalagi kamu. Wahai para gadis, jika kalian ingin mencari calon suami maka carilah calon suami yang seperti santri. Sok sanajan budug. Kan bae aja santri mah budug oge barokah. Ibu gaduh anak opat teh tong dibikeun ka TNI, ka polisi, ka PNS, siji mah bikeun ka santri. Biasana ibu-ibu ayeuna mah neng nais alim ka santri da santri mah bud. Sabab ajenganna oge bunga ajengan mah. Ajengan nyebut budug. Ajengan mah budug oge barokah, santri budug oge barokah. Sabab moal aya mubalik lamun teu terlahir ti santri, moal aya ulama lamun teu terlahir ti santri, betul. Makana para gadis mun dek nikah kudu neangan ka santri. Kenapa santri? Santri mah masyarakat oge diajak ka surga, komo istrina. Hidup santri hidup. Ya teh aya we sorakna, kan we aya nu heran. Eueuh rarumah. Diulang kanu nikahan, ari abdina teu acan nikah, matakan teu bisa ngajelaskeun oge teu apal. Salah sama abdi izin di piwarang nyarios di payunan para kiai anu pinuh ku pangarti. Abdi izin di piwarang nyarios di payunan para santri anu barisang ngaji.
Ieu mah etang-etang ngeusi waktos ngabeberah anu nuju nyeri waos sugan we wi ti dieu abdi dibere ong. Ibu cucu sanes abdi nu nyarios si ibu ieu. Tabu sabaraha ayeuna teh? Adi di dieu pangaosan sok deui ka tabu sabaraha? Sajam kiat sajam? 2 jam? 3 jam? Masya Allah, berarti orang dia mah ahli ngawadul. Ngaji pandina pengajian mah 30 menit ge asalila bujur panas tuur ngabebalar truk. Komo ayeuna kaayaan wengi tiris ngahodhod betul henteu? Cocok noge ayeuna mah keur naon ce? Tapi alhamdulillah di dieu mah jamaahna alhamdulillah upami dipilari-pilari ieu aya 5.000 urang ieu. Aya henteu 5.000. Ke kopeah kumaha? Si Oco seserian gawas heueuh. Ibu ge ari waktuna ngaji mah kalahkan nonton tip. Parebut jeung budakna. Budakna hayang unyil, inungna hayang ikatan cinta. Garupa babedor remotna budakna nyanyi tarik sis. Tah geuningan apa? Kade bu, kurang India mah disiniran nu kitu teh. Majarkeun teh cek urang India mah kieu. Kabudak manarita ngaji indung nama naronton bapana oge nya kitu deui kana pangajian teu beuki. Mun diajak pengajian alasan nyari sampean secara kana nonton hiburan jauh oge kukurusukan eta jauh ge kukurusukan. Aya di dia bapak-bapak nu kitu. Diajak dangdutan, hayu. Musep resok. Ari kana pengajian haroream aya nu kitu. Nu belah mana diukna. Nu poek cenah Kak. Baik dari panudingan nu poek mah. Kade ibu hoyong rahmat Allah hoyong kenging ridha Allah. Insya Allah wengi ayeuna ridha Allah ku urang bakal kawadahan. Rahmat Allah ku urang bakal katandean. Margi naon dina sebuah perkumpulan, dina sebuah acara pengajian sapertos kieu sumping malaikat bu. Malaikat aja. Turun malaikat ka dieu. Apa nang turun caritana aja. Turun malaikat ka dieu rek naon cenah neng nais malaikat teh bade nyandakan dosa-dosa jamaah nu sumping ayeuna. Dicemimin. Diceedo jepret. Dicandak kabeh dosa ku malaikat. Tos pinuh nyandakan dosa malaikat uih deui ka Gusti Allah teras ngaros, Gusti ari ieu dosa jamaah sadayana kamanakeun Gusti. Cek Allah bikeun ka jamaah pangaosan anu uihna ti payun saacan ditutup ku MC. Aya nu geus uih acan? Mangga nyanggakeun. Kade bu ingat ibu lamun hamil biasanya sabaraha bulan? 8 bulan. Lamun kurang ti 8 disebatna naon? Prematur.
Berarti sami lamun aya jamaah anu uih nanti payun sada acan ditutup ku MC berarti eta teh jamaah prema. Kudu diasupkeun kana naon? Open. Lamun nini balik ti heula berarti eta nini prema. Kudu diasupkeun kana di toilan salaki teh. Bapana muda. Aya naon mama? Iya si dede teh ngaharewo sauna hoyong papais. Ger salakina tengah peuting neangan pais ece marugan teh pais hayam eueuh oge hayamna newak heula nu tatangga eta. Geus teh ditewak dipencit di pais dibikeun ka isina, "Mamah yeuh pais teh sok geura tua." Bapak si dede teh ngaharewos deui bieu teh sauna alim pais hayam. Hayangna pais dikotok. Cek salakina kunaon budak aing can lahir ge geus resep dikotok. Bau-bau oge ece eta dikotok tadi pais ku salakina geus asak dibikeun ka istrina. Mamah yeuh pais dikotok teh geus asak. Cek ibu teh bapana dede utun teh ngahariwos deui bieu ka mamah sauna teh manggawe ngebok ku bapak. Ya Allah, keur nyiram segala rupa kahayang teh leres henteu bo. Bahkan ibu-ibu biasana nu keur nyiram, nu keur hamil, kadang mah ningali salaki oge enek hayang utah. Leres henteu? Sagala enek hayang utah sabab naon katuangan anu ku ibu hamil dituang diserep ku jabang bayi. Matakan timbul enek bawaan hayang utah. Ningali sangu enek hayang utah. Ningali salaki hideung hayang utah. Ningali mitoha galak hayang utah. Ngancan pernah saumur hirup abdi ningali ibu-ibu nu hamil dibere duit 10 juta. Aya henteu di dieu. Gitu. Da biasa nage harejo kana duit mah. Aya di dieu mah. Keur ngandung eta budak teh geus biayaaneun, Bu. Ayeuna geus waktuna ngalahirkeun dibawa ka bidan da nya. Ke rumah sakit, da mahal rumah sakit mah. Jadi aya rumah sakit henteu? Aya bidan, aya bidan. Mending ka rumah sakit, mending ka bidan. Udah hayangna nu murah si Aceh mah. Cek bidan sok ibu geura naik kana kasur nyamuhun da kana genteng mah luhur teuing. Sok ibu geura tarik napasna nyamuhun da tarik tambang mah Agustusan. Sok ibu geura ngaheujeun, ibu ngaheujeun sataker kebek. Tapi ka ngesang ngoprot, kesang badag, kesang lemut. Nyeri gogoakan. Cek salakina mah nyeri bapak. Mah hareudang sok atuh tiupan. Tong tarik teuing bapak, kunaon mamah bau. Beuteng mules aja di rumah cager. Ibu ngalahirkan butuh biaya henteu? Meser peralatan bayi butuh biaya henteu? Nyakolakeun budak butuh biaya henteu? Ngawinkeun budak butuh biaya henteu? Budak teh ti awal nepi ka akhir oge masih keneh biayaan. Hiji cen B na biayaaneun, U na D na A na K na nu kadua U urusaneun, Bu. Teu cukup budak teh dihamilkeun. Maksudnya dikandung jeung dilahirkeun teu cukup, tapi kudu diuruskeun. Komo sebagai istri mah Gusti ngurus budak teh panoloban aku saha? Ku istri. Urus budak saopat-opat nu gede TBC nu cikal amandel nu bungsu bisu nu awewe conge. Pan eta lolobana diurus ku saha? Ku istri. Lamun diibaratkeun mah istri teh seorang ibu teh sebagai pondasi dina rumah tangga.
Nu ngurus budak, nu ngurus salaki, anu masak, nu nguruskeun imah eta teh saha? Istri. Matakan bapak sing nyaah ka pamajikan teh, asani cing nyaah ka teh dedesri. Sabab pangedan-edana salaki nu teu nyaah ka pamaji. Sok aya nu kitu aya. Cek si bapak teh aneng nais da janten istri mah gampil damel oge ngan kurcalik di bumi cek saha. Ayeuna bapak wi ti pasir manggul sampe sakarung karasa cangkel bisa diecangkeun heula. Ari ibu-ibu hamil 8 bulan karasa cangkel bisa diecangkeun heula. Bisa dititipkeun heula ka salaki. Teu bisa, awewe mah ditanggung sendiri. Pengalaman nikah ge acan. Matakan bapak kade kudu nyaah ka pamaji. U na de na a na ka na nu katilu de didikeuneun budak teh. Ibu teu cukup ngabiayaan budak, teu cukup nguruskeun budak, memenuhi perlengkapan budak segala rupa, tapi budak oke kudu dididik. Tadi oke cek abdi pamit teu tiasa sok lebetkeun ka sakola, titipkeun ka kiai, asongkeun ka ajang. Sabab zaman ayeuna lamun budak teu dipasantrenkeun bahaya, Bu. Daras henteu? Daras henteu? Tingali zaman ayeuna di kota. Pan pergaulan teh geus bebas. Parawan umur 17 tahun make kaos adina nu umur 7 tahun. Eta kaos kaluhur teu nepi, ka handap teu nepi. Leuheung ari urang India mah ibu resep mah lulus. Dari di urang mah toto tilas. Geus mah hideung hurik deui. Didik urang kali cing leres, Bu. Ibu kamurang kali dan neng ieu tutupan orat, make baju muslimah, make kerudung syar'i. Ngan kade ibu ngomong gitu ari taeun soranganna buburigiran. Ayeuna ge sigan heueuh marake tiung. Balik we pangajian pan di Baruka, tiungna teh hareud ararat bayeung. Dabdi mah apal nu sok make tiung jeung nutara. Nutara make tiung heg make kaciri nyararengson. Tong diomekeun atuh aja jadi kanyahoan teh si kaciri. Sok budak teh didik cing leres. Bapak nalika ngong adan di masjid teh da biasana di urang mah kieu, jang tuh geus adan jug gerak ka masjid, biasana di urang kitu. Kuduna mah kieu, jang ka kuping tos adan, hayu urang ka masjid. Ari tadi mah nitah, ari ayeuna mah hai. Tadi mah jug ayeuna mah hai. Tadi mah nitah, ari ayeuna mah dibarengan ku bapakna, ta eta nu bagus mah. Da ngadidik budak zaman ayeuna mah lain ku cumur tapi ku bukur. Kudu rada diheurasan ieu mah Kang. Pokona mah kitu lah. Jadi ibu ngadidik budak kedah cing le. Zaman ayeuna mah tempat terbaik yang murang kali teh teu aya deui iwal ti pasantren. Sabab bahaya lamun budak teh dipasantrenkeun, Bu. Lamun jelema hirupna jauh ti kiai, jauh ti ajengan, maka niscaya ibu sifatna teh bakal kawasato. Nauzu. Naon keteranganna kieu? Falaula bi'ilmil ulama lasoran nasukal bahaim
jauh ti kiai tara daek ngadangukeun papatah ti ajengan, maka niscaya ibu sifatna teh bakal kawasat, bakal siga heu. Naon buktina? Jawab ku sarerea cing kompak, ari monyet sok dahar tara, monyet sok nginum tara, monyet sok puasa tara, monyet sok sholat tara, monyet sok dikir tara, monyet sok ka masjid tara. Ari ayeuna jelema sok dahar tara, jelema sok nginum tara, jelema sok sholat tara, jelema sok puasa tara, jelema sok ngaji tara, jelema sok ka masjid tara. Berarti lamun aya di dunia jelema anu hirupna teh ngan kur dahar, nginum jeung sare, palobah sholat tara, ngaji oge tara, puasa oge tara, sodakoh oge tara, dikir oge tara, ka masjid oge tara. Nu kitu teh tong siga nu ambek atuh Kak. Kartos enda Bu, kartos katakan orang teh kedah daek ngaos dediungan jeung para alimin ulam. Ibu cinta teh ka baginda Rasul, cinta teh ka baginda Rasul, ari ka abdi itu nyebut cinta amit-amit. Dinu poe teh dakang teu katingali. Teh kedah tilu kali legukan, diawali bismillah, diakhiri alhamdulillah. Kurang contohan bisi keliru kan ku abdi di contohan. Hadirin sadayana ngiluan ngitung, siap Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Acan Ibu hitung Bu, balikan deh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tah eta cara nginum nu kahiji. Aya nu kadua. Ari bieu mah diawali bismillah, diakhiri alhamdulillah. Ari ayeuna mah diawali bismillah, diakhiri alhamdulillah, dina masing-masing tegukan. Dihisap Bu caina teh, hitung deui. Wayahna we da Ibu, cek Ibu contohan. Bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Tah eta cara nu kadua. Kartos henteu bade dicontohkeun moal, bade dipraktekeun moal, bade Bu dipraktekeun. Kamu orang kali Ibu bade diajarkeun bade. Aya deui nu katilu mah anu disakalikeun, tak ulah eta mah. Kebiasaan orang lamun haus sagelas teh seep we disakalikeun, teu dieureunkeun, betul? Teu ditilu kalikeun, aya nu sakitu. Tah kieu contohna lamun disakalikeun mah. Abi pisan eta mah. Tah eta contohna nu disakalikeun, kangen ulah nu kitu mah. Sabab naon? Ngawaris kana mangmang. Ibu apal mangmang? Urang geuning lamun keur salat sok aya paribasa kieu, ieu teh rakaat kahiji atawa kadua nya. Sok aya nu kitu. Tah eta teh salah nginumna ceuk. Atak ti ayeuna mah sok benerkeun. Ajarkeun budak teh tina hal-hal nu kecil. Dek minum kumaha carana, mam kumaha carana, pan aya dina agama Islam mah diajarkeun, betul teu? Bade diajarkeun ka budak bade. Zaman ruksak loba jelema gelo ngadadak, tengah peting sing barakatak, memeh nikah geus boga anak. Tah gitu. Teu meunang atuh. Orang doakeun mudah-mudahan di dieu mah istrina
pemuda-pemudina masing soleh solehah, amin. Ya Allah ya Robbal ahli pengawasan sadayana. Lanjut deh, zaman edan anak istri sarigase. Sakate teh malan. Sakali deh, zaman ahlak istri sariga kasalaki ngabaedan jubras jebris bari molo. Da zaman ayeuna mah Kang ibu-ibu teh siga angkot kumaha setoran. Lamun we setorana saeutik nyangeyeng si Ece mah. Lamun setorana gede nang karak siga bakakak. Sok ibu jawab cing jujur, lamun salaki ibu gawe di luar kota, luar negeri, mending salakina balik teu mawa duit atau duit ditransfer salakina teu balik. Maca mending salaki balik teu mawa duit atau aya duit eueuh salaki. Si Oce tengah jawab bingung. Istri anu solehah mah pasti ngajawabna teh mending keneh aya salaki eueuh duit. Tapi asa eueuh nu ngajawab kitu teh. Komo ayeuna Kang dek bulan puasa. Biasana si ibu mah ka salaki teh meuli baju teh ayeuna. Keges puasa mah sok hoream budak gidig. Terus enggak puasa acan geus hayang baju si Eceng. Sok aya nu kitu aya di dieu. Aya ibu-ibu nu kitu. Nu belah mana diukna? Geus dinu poek wae eta. Percanten urang dieu mah ibu-ibuna salolehah sadayana. Ya Allah ya Robbal. Zaman sinting geus edan mah Kang. Cik ganti atuh meuni teu kreatif. Sinting aja enak. Sakali deui zaman sinting. Loba pemuda marake anting. Di samping mah geus biasa. Jadi kudu balikan deui. Zaman sinting loba pemuda marake anting nini make lejing para sea ngebebetkeun piring. Kakida eta mah nini teh goreng ada. Kira aja ada nini make legging kumaha nya. Lalu ngari ibu-ibu masih kena nyangsang. Ada nini mah badan haban we morosot. Geus bahaya. Pakai tali sepatu. Cangkeng. Zaman gaul loba buuk siga meong tutul make motor kenal potna ngebul lamun ngawadul siga si tuyul tukul aya sok ngawadul aya mau biasana sok ngawadul mah pemuda. Sabab pemuda mah pandai mengumbar janji. Bener enggak? Kadek gadis ulah eleh ku pemuda. Pemuda yang ngasih coklat akan kalah dengan yang ngasih seperangkat alat sholat. Setuju enggak? Akan kadek pemuda tong sok ngawadul. Paribasana teh ada pemuda mah milihan. Kaitu kadia teh betul enggak? Ulah gitu lah. Insyaallah di dia mah pemudana
sigana teh sarua wae cek pemudana. Mudah-mudahan orang doakan di dia pemuda-pemudi santriin-santriat masing soleh-soleha, masing diperanjangkan yuswana, digampilkan nyiar ilmuna. Ya Allah ya Rabbal alamin. Tah nu kaupat cenah budak teh arahkeuneun kumaha inung bapakna. Lamun ibu hayang budak murangkali anu soleh lebatkeun ngapasan, lamun hayang pinter lebatkeun ka sakol. Saya nama duana na. Ayeuna nu terakhir BUD aka dihijikeun jadi B na biayaaneun, U na urusaneun, D na A na K na kawinkeun. Jadi kewajiban terakhir sepuh kanu janten putra nate nyaeta nikahkeun, biayaan uruskeun, didikeun, arahkeun, nu terakhir kawinkeun, nikahkeun. Alhamdulillah sahibul hajat ibu cucu sinareng Bapak Agus parantos ngalaksanakeun kewajiban terakhirna ka Teh Dede Sri nyaeta nikahkeun. Dan omat Teh Dede Sri sinareng Asandi kedah kiat dina menjalani rumah tangga. Ayeuna bungahso teh panganten anyar. Nyabunya panganten anyar mah enak, nikmat. Duit masih keneh loba. Kagorengan masing-masing acan katingali. Terus henteu coba ieu panganten heubeul mah. Dede Sri sinareng Asandi mah panganten baru, ari ieu mah panganten bau, panganten bari teh singkatan bararingung. Sabab geus nikah mah teu aya acis jang meser uyage, bingung. Leres henteu salaki teu boga duit rek menta ka saha, betul? Sami ikatanna mah pernikahan ngan rasana beda. Sabab ayeuna mah loba anu sarua warna beda rasa. Contohna dodol jeung tai ucing. Tah. Dodol hideung tai ucing. Atuh Kang nyora. Dodol hideung tai ucing. Hideung sarua. Dodol amis tai ucing. Astagfirullah. Saumur-umur abdi geus 17 tahun can pernah nyobaan tai ucing. Datang ka dieu cek si Akang rasana tai ucing hasyeuh. Akang sapoe saputing sabaraha kali nuang tai ucing. Ini eta apa rasana hasil? Jadi ayeuna mah loba anu sarua warna beda rasa. Pernikahan oge sami. Bentukna mah pernikahan, tapi beda rasana panganten baru jeung panganten bari. Betul enggak? Betul enggak, Bu? Katakan urang doakeun mudah-mudahan Teh Dede Sri sinareng Asandi masing dijantenkeun panganten anu kiat tina sagala rupi ujian rumah tangga. Ya Allah ya Rabbal alamin. Urang doakeun mudah-mudahan masing dijantenkeun panganten anu sakinah mawaddah warahmah. Kelak putra-putrina masing soleh-soleha oge masing tiasa sasarengan dina istiqomah ibadah. Ya Allah ya Rabbal alamin. Atuh terakhir mudah-mudahan urang sadayana ngalangkungan ieu riungan masing janten wasilah urang ku Allah dijantenkeun jalmi anu takwa. Amin. Anu mahabbah ka para alimil ulama, masing dijembarkeun milik rizki anu loba, oge masing dijauhkeun tina wabah penyakit virus corona.